jeung awena teh aya nu matak nyeri atawa teu ngareunah gitu. Wala yaj'alha jeung teu meunang ngajadikeun si Jaujah teh kasaluhureunana si rajul, jadi gaya karna nyanyana itu yaj'alha fauqahu ngawaris kana nyerina anak. Tah maksudna wala yaj'alha nyaeta teu meunang si rajul ngajadikeun atawa ngecrotkeun ngaluarkeun keur nalika si Jaujahna teh aya di posisi keur di luhur gitu. Tah gitu. Tah eta matak ngawaris kana nyerina si anak teh jadi nyeri gitu. Tah kumaha atuh lamun rek ngaluarkeun ngecrotkeunana cenah. Bal mustalqiyatan rafi'atan rijlaiha, tangkarakeun si Jaujah teh si awewena bari jeung kaluhurkeun sukuna, dua sukuna teh kaluhurkeun tah gitu. Eta nu alus mah. Tah fa innahu eta asanu hayatil jima, pangalusna tingkah ngalekuy gitu tah eta. Jadi lamun rek ngecrotkeun teh geus rek kaluar ganti posisi buru-buru tah tangkarakeun tah si awewe teh si Jaujahna cenah dihandap tangkarakeun, angkat dua sukuna, bret angkatkeun, crot tah kaluar. Nah kitu eta teh pangalusna tingkah ngalekuy. Kantun wasalisatu mura'atu waqtil jima'i wallahu a'lam bissawab.